Bismillahirrahmanirrahim. Wa haula'i jeung ari itu aripun eta yarona ningali itu aripun sifatal qudrati kana sifat qudrat ad-dhahirati anu dhahir ala kulli syai'in dina saban-saban perkara minal khalqi ti makhluk di mana soca aripin ningali ka makhluk keur barang gawe nya keur macul keur ngaji keur salat arifin mah ukur ta'akul hungkul kana ningali jalma keur salat teh nu kasaksi mah qudrat Allah nu indiro di eta jalma sabab ari ayana pagawean ayana asal apal teh timbul tina qudrat jeung iroda jadi nempok ka sajawana tak gitu arifin mah wah kata jeung eling-eling seperti nulis ditutur gue ruha alian itu sifat Allah min sifatillahi tina pira-pira sifat Allah dhahiratun eta anu dhahir itu wah kata jeung eling-eling seperti Ustaz Pur anu geus ditutur gue ruha alian itu sifat qudrat min sifatillahi ta'ala eta dhahiratun dhahir laisan teu aya laisan teu itu laisan teu eta bi khafain kalawan sama naon misluhu misil itu kaum geus teu samar deui al khal al makhluqatu ari pirang-pirang makhluk kuluha tegasna sakabehna makhluk eta mulazimatun anu mulazamah li a'radil hadisati kana pirang-pirang anu anyar kana pirang-pirang sifat anu anyar min harokatin tina robah wa sukunin jeung cicing wa huma ari tu harokat jeung sukun ini tu kida lamun ditekadkeun itu harokat jeung sukun min fi'lillahi tina padamelan Allah eta qadimatani maka qadim duanana anna kullama karena sanyana sakur perkara saudara anu dhahir itu ma minal qadimi tinu qadim eta qadimun qadim ieu mun teu ditakwil insyaallah jadi mujassimah anu babadi nu mata kaji ieu kitab jami umumna kudu digurukeun heula mun teu digurukeun mah jana di mu'tazilah da ngaji jami umumna laki-laki bisa maca kitab bahaya eta sakabeh makhluk mulajamah di arwahil hadisan aya makhluk anu teu kosong anu kosong tina cicing jeung musik iso makhluk ieu motor usik teu cicing aya teh ya kabeh ge makhluk mun keur cicing mun teu cicing si mun teu usik cicing wah anu lepas kuliah otak mulazamah tuluy na ieu lamun ditekadkeun itu usik jeung cicing tina padamelan Allah maka eta qadim sakur anu dhahir tina qadim banyak robah jeung cicing ditekadkeun we apal Allah jadi we qadim kada lain gitu itu bahasana gitu ya lamun robah jeung cicing ditingali sajerownana kapan ari robah jeung cicing asal apa sajerownana asal apa aya apa lamun awal apa aya asal apa lamun nempok ka sajerown robah jeung cicing ta eta apa Allah nu katingali teh ta eta apa Allah nu didat Allah teh qadim sabab sakur nu aya dina qadim manya Allah dat ka qadim ari sifat hadis manya Allah dat ka qadim ari apalna hadis nu hadis mah asal apa tapak damel Allah di dunia paling pada melan Allah tapak pada melan Allah pada melan Allah mah aya didat Allah qadim hukumna tah kitu untuk itu nerangkeunna itu tanggung jawab yang lebih jadi mu'tazilah ada yang ciriannya ieu nu dicanawan ku ajengan teh kitab teh
teu diajikeun heula dibacakeun baru. Waduh, bahaya cenah. Takwil maknana tuh. Wah ini tuh kida ari nekatkeun kuna ku hate menyaya nekatkeun ku lisan. Wah ini tuh kida ya robah jeung cicing lamun ditempo ku hate jeroeunana kapangi we panembalan Allah ta eta kodim. Sabab ari robah jeung cicing timbul tina afal. Ari afal timbul tina sifat anu cicing dina zat Allah. Ta gitu. Kodim. Anu kodim mah afal sifat dan asal afal hadis. Gitu. Iya mana nanti dia ya masuk. Wa kullu majum ari sakur-sakur perkara. Eta sifu anu kasifatan itu mah bil harokati kuroba wasukuni jeung cicing. Bahwa tamangka itu mah eta hayu dieu. Itu ari nu kasifatan kuroba jeung cicing eta teh hirup ka Allah keur cicing Allah kuroba. Dan gitu masih kan. Mana? Ari anu cicing jeung usik teh eta nu hirup. Ari urang mah keur usik sakadar diusikeun. Jadi nu boga pagawean ngusikeun teh Allah. Urang-urang cicing keur dicicingkeun, usik keur diusikeun. Jadi usik jeung cicing nu aya di diri urang teh eta teh timbul tina afal Allah anu qadim. Gitu kuduna. Maka ditekankan apana kodim ari usik jeung cicing hadis. Mata lamun jalma natepkeun robah jeung cicing aya di Allah, Allah sok cicing, Allah sok robah eta kafir palasiban bisa. Dari robah mata cicing ari cicing tas robah. Ari sedangkan ari cicing tas robah berarti anyar cicing teh. Ari robah tas cicing berarti anyar robah teh manya aya nu anyar di nu qadim di Allah. Jadi lamun ditekadkeun ka Allah mah lain robah jeung cicingna afal Allah. Dohirna robah jeung cicing jeroeunana aya afal apa afal Allah maka qadim eta kitu. Lamun teu ngaji heula hakikat wah sasar mata kieu ye nanti dicoret di kitab teh ku batur disasarkeun. Cirian ku eta dia nusak dipake hujah sinanga dulu kitab dia teh. Padahal mah di akhirat can bugus wangu sidang jeung musannif kitab dia. Wali kutub nu nganggit dia kitab teh. Ulah gagabah. Ulah sacara welek nalapan ari ngamanaan teh. Takwil salurkeun makna nu layak ka Allah. Lamun netepkeun harokat jeung sukun langsung ka Allah teu layak. Da harokat jeung sukun mah hadis ari Allah qadim, menya dinu qadim aya nu hadis. Teu layak. Lamahala tak tinggal pas. Ciri artinya bisa wasarkeun ku batur. Bisa nanyakeun takwil maknana kitu. Lamun teu ditakwil mah Quran ge. Lamun teu ditakwil hadis ge la yaruddu qada ila bidu'a. Aya doa nu bisa ngadobrak takdir qada Allah. Atuh mun gagah keneh doa jalma daripada Allah udah bisa maksa ka Allah. Jadi Mu'tazilah ngartian hadis eta sok. Lamun teu paham ilmu hakikat la yaruddu qada ila bidu'a kieu jan. Teu bisa ngadobrak, teu bisa nolak qada Allah kecuali doa nu dina makom jam'u ka Allah. Ari ngadoa na makom pana hakikatna Allah nu enta. Ya Allah, beungharkeun abdi tina fakir hayang pindah kana beunghar. Eta mah hitung-hitung Allah anu sasabranana. Ceuk Allah, ini siap fakir beunghar datang kun fayakun. Jadi teu jadi ta eta. Jadi doa nu makom jam'u nu nolak qada Allah. Geuning bisa doa nu makom jamu bisa nolak qada Allah. Da hakikatna Allah. Jadi Allah ngarubah qadana ku Allah. Mana eta mah? Ngan lamun doa jalma ngarubah qada Allah, moal miluan moal miluan bisa musyrikah. Bisi teu diaku ku Rasul sukan ajaran. Rasul teu ngajarkeun musyrikah. Manya Rasul ngadawuh kitu di tah musyrikah jalma. Kas ud'uni astajib lakum. Disangkana teh ada lapan tukang artian kalimah kumaha lapan atuh da. Takwil mana salurkeun kana layak ka Allah.
Layak Allah ngadawuh kitu ud'uni astajib lakum. Kaji heula ud'uni kudu ngadaruan anjeun kabeh ka kami. Jadi ngadoa teh ka Allah. Ieu nu ngadoa teh nyaho Allah. Ka Allah mah. Doana jalma nu maribat ka Allah dina makom jam'u. Tah eta bisa nolak ku Allah. Sabab hakikatna Allah. Da manehna ge kerja poho geuning kana diri Allah cek Yusuf Azami, Sultanul Arifin Yusuf Azami. Di mana jalma ngomong hatena keur jam'u majlum ka Allah. Lain eta jalma ngomong da teh sadar jalma ge kana dirina. Satu hakikatna mah dawuhan Allah. Mata hirup sia nu paeh jadi hirup. Rusak sia nu alus jadi goreng. Naon sabna hakikatna cik Allah. Aya nu ngalawan ka Allah cik Allah teh hirup paeh we anger ngalawan taat kumaha Allah kabeh. Mun teu ditakwil manana? Dipus. Quran ge sama-sama hungkul diartikeun Lailul Kalam ulah kitab jeung umum deui. Quran aya masuk. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artikeun Quran. Jadi cek Allah aing lebih dekat daripada urat beureum karena beureum ge jalma. Kapan kemanaan mah gampang, berarti Allah teh antara urat beureum jeung beureum. Bisa kitu diartian? Teu. Lain kitu maknana, eta mah kompak mufasir, muhitun bi jami' makhluqa. Eta dina nalikana jalma daukia, dina nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, eta mah kompak badal pana parku badal jam'i. Lain jalma mahjum nu ngartian. Ari urat beuheung jeung beuheung mah jirim jeung jirim menya Allah deket ka urang ek dimisilkeun jalma jeung jalma. Allah mah dat lain jirim qadim hukumna urang mah hadis. Manya nu hadis jeung nu qadim bisa bareng wujud beberengan ka arti. Coba mana? Tak gitu. Otak asa benernya dina Quran jeung hadis ieu dalilna. Itu salahan. Namana jadi takwil. Jadi gurukeun ka ulama. Jalma nu langsung notor Quran jeung hadis, ngamanaan Quran jeung hadis dipaham ku sorangan, teu digurukeun heula ka ulama, insyaallah malenceng tina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi jadi ahli bid'ah. Mata tukang nyebutan bid'ah ka batur kalah manehna menjadi ahli bid'ah. Oh, malah kudu benerkeun. Ngomong na we rukun bodoh, coba dia di kahanukeun. Rukun bodoh mah ungut marilu we kadinya. Teu nyaho zina. Mangertieun ulama mah. Lamun jalma belajar agama teu digurukeun heula ka jelema, ka guru mursyid, setan guruna. Ngartian Quran jeung hadis dibaca ku sorangan, dipaham ku sorangan, teu make ilmu lugah, ilmu balaghah, ilmu haqiqah. Di mana ngaji ilmu hakikat? Ngartian Quran jeung hadis. Sasajar di mu'tazilah. Mata eta ulama teu dilu rasaan manehna pang benerna. Sabab aing ngarje hukum cek tina Quran jeung tina hadis. Padahal mah teu make Quran teu make hadis. Kunaon sok nyalahan ngartian Quran jeung hadisna. Itu pakai ilmu gagal wal anak sareng ari ayeuna eta itu ningali kaula min makhrajin nadril harakati tina tempat kaluarna ningali narobah pasukuni jeung cicing itu sifatan kana sifat ningali kana sifat tina robah jeung cicing asar afal sajarun asar afal aya afal jeung sifat. Nah, gitu. Wa ya itu sifat eta al hayatu hayat. Li anna harakata kana sanarupah wa sukuna jeung cicing. Eta alamatani ciri duanana bil hayati kana hidup. Lil mutahariki ka nuraba wa sakini jeung anu cicing. Ya, ari roba jeung cicing ciri hirup pikeun anu roba jeung anu cicing.
Tak kudu sing ingat di mana loba urang rasa dirobahkeun ku Allah, di mana cicing Allah keur nyicingkeun urang, di mana bisa Allah keur ngabisakeun urang. Tak kudu kitu. Mun teu kitu maneh ngaku bisa tah eta patekadan anu sasar teh eta. Wa kada jeung eling-eling seperti diceritakeun. Wa hada tuhuru tahriya dohir. Eta al-musamman di ngaranna. Ditajali sifat ku tajali sifat. Wal awalu ayu awal eta al-musamman di ngaranna. Ditajali apa ku tajali apa. Wa ini tu kira jeung lamun ditekankeun. Itu rupa jeung cicing min fi'il makhluki di pagawean makhluk. Ia maningali roba jeung cicing teh, robana jeung cicingna katingali teu leungit-leungit. Tuluy ditekankeun da roba jeung cicing aya di makhluk, oh pagawean makhluk, pahuma mangka itu harkat jeung sukun eta hadisannya anyar duanana. Teu nempo asa jeroeuna. Li anak ulama karena satu perkara saudara dohir itu mah min hadis itu hadis eta hadisun hadis ayeuna deui. Karena bila majubina seperti paningalina jalma anu ma'ajub kabeh layan dulu tiningali majubin saya anak hiji perkara illal makhluqati angin ka pirang-pirang makhluk wa huwa ta'ari itu sete eta al-mutahariku anu loba wasakin ujung anu cicing wa ini tu kida jeung lamun ditekankeun itu loba jeung lamun ini tu kida jeung lamun ditekankeun anal khalqa sanyana makhluk wa itu khalqa eta al-muharriku anu ngarubahkeun wal musakkin jeung anu nyicingkeun eta makhluk robah makhluk nu nyicingkeunana makhluk nu ngarubahkeunana mutlaqon tingkana mutlak kafaro maka kufur eta si jalma inda ahli tauhid ceuk ahli tauhid mah mutlak ninggalkeun jalma leumpang ku eta jalma suku digerakkeun wow ka Allah terekankeun teu aya inget-inget acan ka Allah mutlak nekadkeun jalma nggerakkeun suku eta jalma kufur wa iman ieu al-fana'u yudhilul tauhid